Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Para guru, para kasepuhan, jamaah pengawasan rahimakumullah. Puja puji syukur hayu selalu senantiasa orang panjatkeun ka Allah anu Maha Ghafur. Shalawat sinareng salam mugia salamina tercurah limpahkeun ka baginda urang sadaya. Ya ane Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para keluargana, para sahabatna, sareng ka para pengikutna anu setia sampai akhir zaman. Jamaah pangaosan anu mulia, alhamdulillah. Wangian ayeuna urang tiasa patepang deui dina raraga diajar ngaji. Anu mudah-mudahan ngajina urang dibere kamudahan, kagampangan, pamahaman ku Allah Subhanahu wa taala. Anu hancana masih kene dina surat Al-Mulk ayeuna ngawitan dina ayat anu ka-7. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Mangga urang kawitan. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka wa zakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Nawaitu taqarruban ila Allah bi dunya wa Al-Qur'an wa tulisan bi dunya wa tasma'al. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Takadu tamayyazu minal ghayz. Takadu tamayyazu minal ghayz. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an, mangga tingali hurufna panjang pendekna hiji-hiji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zalna yatiti kana tangarana zal gede disebutna, maka penyebutan kudu za. Iza diharapkan zalna yalipan terus dengarpan alif anu bisa kalimat na tangarana mad jaizmun fasil ulqu qopna ay wau paehan panjang kedua harkat tangarana mad tabi'i fi ayya pae sarua panjang dua harkat ngarana sarua mad tabi'i fi ha sarua bae mad tabi'i sami'u sarua bae dua harkat ngarana mad tabi'i laha sarua dua harkat ngarana mad tabi'i dai bae shin laha ha laha shin sya syahi dua harkat syahi dua harkat sarua panjangkan mad tabi'i
syahiqau tanwin patah tanwin jabar ngarepan huruf wau eta ngaranna idgham bi gunna huruf idgham bi gunna ya opat ya nun mim wau lamun anu idgham bila guna na ya dua nyeta ra jang lam atau lam jeung ra syahiqau wahiyata yakna ulah dipanjangkeun teu aya nanaonan lamun teu aya nanaonan ulah dipanjangkeun wahiyatafu eta ngaranna mad arid lis sukun bisa dua bisa opat yang kena harakat tafu aya ro an ujungna eta ngaranna ro na dibaca tafkhim tebal taka kapna dua harakat eta ngaranna sarua siga tadi marana mad tabai takadu tamayyazu zai ulah disarakeun jeung jim nya sok loba eta anu jim sarakeun jeung zai contona a'udzubillahi minasyaitonir rajim salah eta nya loba anu kitu nya komo sok isin eta nyebutkeunna ustadkeun waduh kada bahaya eta soalna kana bisi bener cek batur nu awam ka diturutan waduh bahaya eta a'udzubillahi minasyaitonir rajim soalna pernah ngari umur dan diharap pinggir aya nu ieu teh gitu sok loba omong teh ustadna kitunya qori ongko pas anu ceramah auzubillahi minasyaitonir rajim ih si eta mangisinkeun aing nah geus pokona mah kitu beda nyahoan nya jadi lamun zaimun jim auzubillahi minasyaitonir rajim jim lazim nah lamun imah zai tamay yazu zai nah zozorong zai tamayyazu minal tah lamun teh naon ulah dipanjangkeun ulah tamayyazu minal ulah teh naon mah ulah dipanjangkeun tamayyazu minal alif lam na al qamariyah dibaca jelas minal ghaib dibaca na bisa dua bisa opat bisa genep harakat eta ngaranna madlin atau madlayin pokoknya manu ghaid aum nah as-salatu khairum minan naum ghaid pokoknya manu aum ghaid dah eta ngaranna lin layin lamun mad ari disukun mah anu lurus bae siga tafur jim lamun iya baris kasra mun wau baris doma gitunya mun alif baris patah ieu mah ghaid amat lain terus nyebutkeun huruf dha ghaid cokolot mah petuskeun cenah ulah ghaid eta mah ghaid terus tanda waqafna di luhur tuh al waqtu aula diwaqafkeun leuwih utama eureun di dinya leuwih utama kullama mimna alif pan disebut mantobe terus karep nang ngarepan alif deui bae anu bisa kalimat alifna aya dina kalimat anu lain eta ngaranna mad jaizmun fasil ulqiya fi dua rakaat mantobe deui bae fiha sarua mantobe faujun tanwin pes ngarepan huruf sin eta ngaranna irfatu beda lain teh mah faujung ulah fauzung nah bedanya faujung tamayyazu tuh beda jelas beda jauh zai jeung jim mah faujun sa'alahum khazanatuha eta ngaranna sarobi siga tadi mad jaizmun fasil
alam izhar alam ya'tikum izhar nazir ta eta maka mad arid lis sukun lamun nazair contohna eta madlin lamun nazir mad arid lis sukun rona nazir dibaca tipis eta ngaranna tarki karena baris kasroh tadi mah tafur tebal karena baris doma ta eta makhraj jeung panjang pendekna perlu kurang diinget-inget. Ayeuna urang kana tafsiran kana isi kandunganana wallahu a'lam bimurad bidzalik. Iza ulqu neraskeun anu migu kamari bahwa jalma-jalma nu ingkar ka Allah eta bakal diasupkeun ka neraka jahanam jeung neraka eta tempat sagoreng-gorengna tempat babalik tempat kembali. Iza ulqu tatkala dibalangkeun dilemparkeun saha jalma-jalma al kufaru jalma-jalma nu ingkar. Kufar eta lain dimaknaan kafir bae jadi dimaknaan ingkar oge ingkar terhadap agama ingkar terhadap kebenaran lamun kafir kena identik no kafir be non muslim ya jadi kufar eta ingkar ai kufar mah ingkar kana keimanan kana Allah segala macam tah lamun anu Islam oge ingkar lamun kena henteu percaya ka Allah nya saroba ingkar-ingkar kene fiha dibalangkeun ka mana diasupkeun ka neraka jahanam samiulaha pasti ngadenge eta si jalma-jalma nu ingkar ngadenge di mana ngadenge li jahanam di jero neraka ngadenge kana naon syahiqo kana suara anu serem suara anu pisieunun ketika pas waktu eta jalma nu ingkar kufar diasupkeun kana jero neraka eta pas dek di luarna bae kieu suarana serem nya aya sautan ka sautil himari tegasna mah sawara na siga sawara himar pernah ngadenge himar siga kalde nah lamun di urang mah ditu tuh di mana tadi anyar teh aya tah kebun binatang anu aya kaldean di dinya lan kuda leutik pernah ngadenge apikeunnya suarana siga kumaha makana kalde eta cenah ge himar eta jiga suarana panggoreng-gorengna binatang gitu ieu nu bari ieu kitu tah geus pokona jiga suara nu jelma anu kahuruan paciweuh ka itulah nya suara nu serem lah gitu anu geus haru-haruhan geus segala macam tah eta suarana siga kitu wahia tabur aywal halu jannam tuglibihim gilyanal mirjali bima fihi jeung deui eta neraka jahanam teh ngagolak muntab-muntab meuleum jelma anu aya dina neraka jahanam eta tegasna mah aywal halu tegasna mah tingkana saenyana jahanam eta ngagolak ngabeuleum jelma-jelma anu diasupkeun ka dinya seperti ngagolakeun eta seperti panci nu gede nu aya dina panci teh muncul urang teh mah pariuk gede nya eta di dinya mana dibeuleum mana digolakeun kana mun jelema diasupkeun ka dinya pan kacida beula mun dibayangkeun mah pokona mah geus teu kabayang belah serem tah lamun kurang dibayang-bayang eta ketika urang nyeun dosa inget ka dinya aduh aing sieun mentakan di deng-deng yang gitu aing sieun mantak dibeuleum tah makana urang perlu ngartos ieu karena lamun urang teu ngarti urang teu terangkan sabodo bae geus lah gitu ya geus lah gitu ya tapi lamun urang terang bahwa siksaan teh juga dibeuleum juga na pariuk gede juga diulakeun urang kan sieun ketika nyeun dosa aing itu mah kenikmatan sementara aing sieun lah ogah nah gitu terus takadu tamayyazu minal ghaid ayata qarabu jahannam tatabarraku min syiddatil ghadabi alal kufari ngadeukeut eta ngarambet nya ngudag eta seuneuna neraka jahanam jeung misahkeun bakal ngancurkeun neraka jahanam kunan minal ghaid karena kamarahana neraka jahanam
ketika jalma nu ingkar asup ka neraka jahanam eta pokona bakal ngancurkeun ulakeun ke neraka jahanam. Urang bagenya lamun ngasupkeun kotok gitu kana cai digolakeun ku urang eta kotok kadang-kadang sok hancur teh pan dagingna kebal-kebal mah. Sakitu neraka dunia seuneuna ge kareka saciwit. Lamun neraka nu panasna kabina-bina pokona namanya buakalan hancur min syiddatil ghadabi karena banget hewana eta neraka jahanam ka jalma anu ingkar. Wa quri'a syadzan tatamayazu alal asli jeung deui bisa dibaca tatamayazu. Urang mah macana biasana takadu tamayazu minal ghaid. Bisa oge dibaca takadu tatamayazu minal ghaid. Cuman syadz eta mah carang nya. Terus kullama ulqiya fiha faujun. Sawaktu samang-samang dibalangkeun, ketika dibalangkeun diasupeun kana jero neraka anu dibalangkeunna faujun ail jamaatun minal kufrati. Tegas nama ketika dibalangkeun golongan-golongan jelma-jelma anu ingkar diasupeun kana neraka jahanam. Sa'alahum khazanatuha eta kenanya kasih golongan eta sanu nanyana penjaga pintu neraka. Kumaha nanyana? Bitori kita ubihi wat taqri alam ya'tikum nadzir. Ketika pas diasupkeun kana jero neraka eta penjaga pintu nangke nanya alam ya'tikum nadzir. Kan urang mah teu ngarti bae kitu kana bahasa Arab. Lamun ngarti mah bahasa urang nama kieu. Ari kitu henteu datang kitu ka anjeun jelema anu ngabejaan. Ari kitu teu datang kitu jelema kanu anjeun jelema anu sok ngaworo-woro. Ari kitu tilok datang kitu ka anjeun jelema anu sok ngingetan. Ari kitu teh kadang-kadang ka jelema anu sok ngumumkeun, nu sok ngajak pangajian segala macam anu memperingati mun baheula mah rasul, terus ka ayeuna ka para guru ka ulama segala macam terus ka lembur capusan nu sok ngajak. Ari kitu teu aya kitu nu ngajakan. Nah, makana wajar lamun ketika aya ustad kiai sok gorowokan bae ngajakan. Karena iyalah lamun teu ngajakan eta kabagian dosana. Bisi ditanya kieu kege. Ya lamun geus asup kana jahanam ditanya kumpacangan pintu neraka. Ari kitu nu datang kitu ka dia. Jalma nu ngingetan kitu ditanyana. Alam ya'tikum nadzir yatslu alaikum ayati rabbikum wa yunzirukum liqa yaumikum hadza. Jalma anu macakeun ka anjeun ayat-ayat pangeran anjeun teu diajarkeun gitu Al-Qur'an, ciri-ciri pangeran, telok aya nu magahan ngaji kitu, telok aya nu ngabejaan kitu. Tah, nya wa yunzirukum liqa yaumikum hadza jeung jalma anu nyampekeun anu mere peringatan bahwa jalma anu ingkar eta bakal diasupkeun ka neraka. Kan gitu. Ya, neraka pintu ngomong gitu. Dia mah pan asup ka dieu muncak urang mah kieu lah. Pan diasup ka dieu jeung ari kitu baheula anu ngabejaan. Gitu. Dia lamun kitu engkena bakal ka dieu. Gitu. Tah, makana ketika pas waktu orang ditanya gitu, orang kena bakal ngajawab masing-masing. Engke jawabanna aya di minggu payu. Nah, mudah-mudahan manfaatna. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Langkung dipayun nyawa panjabuntan tina samudaya kailakan dan pasti serpisan kesalahan kebetulan nyawa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر طعاما أربعين يوما فقد برئ من الله وبرئ الله منه فقال عليه الصلاة والسلام من ذكر على المسلمين طعامهم Darabahullahu bil judami wal aflasi. Masih nyaritakeun bahwa seorang Kangjeng Rasulullah naros ka iblis jeung Kangjeng iblis ari jalma anu dipika cinta tina golongan umat kula sabaraha. Tang kurang iblis 10 hanya di antarana jalma anu nyetok kahareun membasa. Kahareun disetok 10 bulan begitu dikeluarkan waktu mah. Ataupun bensin bener baheula mah ditimbun. Nah, ada kan gitu 100 ton. Setok. Nah, saur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manih takaro ta'aman arba'ina yauman faqad bari'a min Allah wa bari'a Allah minhu. Jalma anu nyetok kana dahareun 40 poe bae gampang leuwih mah 40 poe eta dahareun disetok punyana. Tujuanana supaya pas begitu mahal dikeluarkeun. Dengan alasan anu bener sabari. Anuna geus sakudu dibedakeun. 40 poe umpamana urang teh nyetok barang dengan tujuan supaya mahal ya. Maka setiap manusia anu saha khususna pedagang nyetok barang 40 poe bae maka eta pada sabah pakon bari minallah sarua bae jalma nu kitu teh bakal jauh jeung Gusti Allah termasuk Allah bakal jauh jeung jalma anu sok nyetok kana barang ibarat bariat ya yakni lebar ibaratkeun berarti bakal dijauhkeun tina rahmat Allah alhamdulillah. Waqala alaihi salatu wassalam man takaro ala muslimin at'amuhum darballahu bil julami wal aflasi. Saur Kangjeng Rasulullah dina hadis nu kadua sajalma anu nyetok kana dahareun jalma muslim maka Allah Subhanahu wa taala bakal mere panyakit ibarat dorobatnya aja'ala. Artinya Allah bakal mere panyakit lampang. Lampang teh anu putih sabelah teh eta lampangnya. Nya putih sabelah, biasa sabelah lampang ngaranna. Gitu. Wal aplas, termasuk penyakit aplas. Ya Allah. Lampang ngaranna. Artinya lah. Itu. Jadi ieu teh keur di dunia kene ge geus dibuktikeun ku Allah. Atau komo engke jaga mah di akhir heran. Wajaniru ya sallallahu alaihi wasallam iyyakum wajana fa inna fi arba'u khusadin yudhibul bahaa baha'u minal wajhi wa yuqta'u rizqa wa yuskhitu rahmanu wa yastaujibu khuruda bin nari. Nomor saterusna step iblis yakni jalma anu dipika cinta ku kula jalma anu sok zina. Tukang zina dipika cinta ku iblis. Bahkan cek Kangjeng Rasulullah iyyakum wajana
Jadi kudu jauhanlah, kudu sieunlah karena sifat jinah sebab dina jinah teh mengandung opat hal, opat perkara anu bakal terjadi. Nomor kahiji bakal ngalengitkeun tah sinar anu aya dina beungeut. Sakumaha hebatna beungeut cahayaan ketika berbuat jinah maka bakal leungit. Oek bae kitu kadeuleuh. Ya Allah. Nauzubillah tah, summa nauzubillah. Nomor kedua, wayuk teh wayuk teh rezeki. Eta bakal mutuskeun tah hartina bakal ngajaukeun jalan perizkieun anu tadina lancar santan ngalakukeun mah. Begitu tetap berbuat maka bakal dijauhkeun dihesekeun dina masalah urusan bab rezeki ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya. Nomor katilu di antarana Allah bakal hewan Allah hewaheun jasa. Ija cenah ya kami lamun kikian jatuh dikeresakeun pamana teu Gusti Allah mah oh bener. Karena masalah urusan babnu eta mah tapi Allah henteu marentah kana babnu eta henteu. Itu mantap aya ucap peribahasa aya yuridu wala yarda lamun dina bab akidah mah aya yarda wala yuridu. Artinya yuridu wala yarda dikeresakeun dengan Allah teu ridho. Eta model karar itu tak atau aya nu kieu yuridu wala yarda aya wala yuridu tapi yarda kadituna teh dikeresakeun tapi Allah ridho. Model contohna perkara anu dipikari itu Allah ngaji tapi ketika can dikeresakeun mah tetep bae angger bae. Nanon ge berarti keresa Gusti Allah. Itu nya mentak orang teh palingnya bisa ngadoakeun ketika nu can daek ulah dicawat bisi narajang kana awak urang. Kalau dia kalau ngaji. Iya, tuh batur ge meureun hatena mah hayang kan aya can digerakkeun mah kun bogana rek kumaha. Tak paling ka orang bisa ngadoakeun ya Allah mugi Gusti. Kan gitu paling dengan sakitu doang. Ya buktina bororah batur urang sorangan jadi gerakan ku Gusti Allah moal beneran. Bororah leumpang keur ngicup urang lamun teu dikeresakeun ku Allah atuh molotot. Ya Allah nya. Paling orang bisa ngadoakeun ya Allah gitu doang. Lalu saterusna di antarana wayas taujawul khulud finnar. Eta ngawaris cek urang teh mah kekal di neraka geh lamun memang dia jadi boga dosa jinana henteu katobat. Kumaha lamun katobatan ai katobatan mah bakal meunang karingenan ke jagat yaumil kiamah. Kan sedengkeun syaratna aya disebut dina muson aya ger muson. Kan beres kan kudu dipentang heula di parapatan tilu cek menurut pandangan syarah mah. Dipentang dina parapatan tilu lamun dina muson da 40 nya. 40 pecutan lamun bahasa baheula mah lamun kuari mah 40 pantai kan sajalma anu lewat jadi ngeupel batu. Batuna saukuran keupeulin urang mantekna ulah asa-asa jedur gitu. Gitu. Jadi seukuran lamun kakeupel teh mah kakeupel kurang lamun mantek teh mah ulah asa-asa ieu aing mah karunya amat teu bisa dina hukum mah. Pantek sakuatna ke geus kitu di istigrok hartina di istigrok teh yana dipikeun kana hiji tempat anu teu pernah disabak ku jelem. Meunang sataun teang ku RT jeung ku RW teang ka ditu eta mah tugas RT jeung RW ke ditu neang. Bawa ka lembur hadekeun. Atuh kitu eta cek menurut hartina eta ge eta cek menurut pandangan sarada memang kudu kitu. Carana carana. Nomor saterusna wa akilur riba. Nu saterusna cek iblis. Kula resep dasa ka jalma anu sok ngadahar barang rib. Allah, ye. Barang riba geus kudu diomongkeun barang cakabean geus nyarara. Nyarahong geus pokona kudu diomong-omongkeun.
Ya, ataupun teh sama impes orang mun bahasa Korea mah impes. Dan duit deposit, non ngaranna deposito ataupun malah debit. Dan duit tepuguh-puguh dagang itu naon tuh menang keuntungan 2% eta kan riba. Tuh, dagang tuh mentah mah kieu secara musyarakah secara pandangan fikih, secara musyarakah nek sabaraha jalma dagang na 10-an berarti kudu diganyakeun nu ieu nu deui sabaraha puluh juta, nu ieu 10 juta, umpamana nu ieu 100 juta, kan nek dibagi sabaraha persen, mun bagi keuntungan sabaraha persen, rugi bareng, untung bareng eta kitu cek menurut pandangan syara mah. Ieu mah kieu nu ieu 10 juta ari nu ieu teh dikanyakeun duit atuh riba hukumna. Allah. Jadinya sedangkan mun kuari mah bahasana invest. Dan duit dipake dagang henteu naon teh puguh-puguh menang untung. Atuh ti mana? Masya Allah. Atuh henteu kitu mah aing mah henteu kikituan ngan lamun urang umpamana barang beli sok menta tambah meuli daging kotok umpamana ataupun meuli sambeleun kak tambahan sih dong jeung sabe dia mah jeung aing ge wayahna ge tambahan 2 mah eta tambahan teh kan sarua riba hukumna Allah sedang beda kecuali paman mun kieu mun teh coba ulah ngasaan mangga ngan ngasana ulah loba teuing 50. Nah, henteu model tadi mah umpamana teh impes teh kumaha lamun urang barang beli sok menta sedangkan cekang jeung Rasulullah al-jaid wal mustajid finnar jalma anu menta tambah jeung nambahan. Oh geus ke kukula tadi bere 2 umpamana. Eta sarobe nguntulung menjaga. Allah. Ada kumaha cek urang sama kita. Kan urang mah ulah niat tambahan ulah ngan niatan dina curah teh sodak tak jadinya kumaha niatna tuh. Ya. Punya mobil teh ya. Mulai 20.000 terus turun harga ke 15.000 pas naik. Kapan penyakit gitu ngaranna. Ya udah khawatir ya ke orang wis sinarajang wis sinarajang. Waroda fil hadisi inna akilar riba yu'adzabu min hini yamutu ila yaumil qiyamah bil sabahati bi bahril ahmari misli dami wa annahu yalqamu hijarata. Bahkan cek dina hiji hadis nyaritakeun jalma anu sok ngandahar barang riba yu'adzabu min hini yamutu ila yaumil qiyamah engke bakal disiksa dimulai diasupkeun kana liang kubur sampaikan ka mana ila yaumil qiyamah sampaikan ka yaumil qiyamah naudzubillah summa naudzubillah gitu ye bisi narajang teh ka urang bisi lamun memang narajang atau tinggal tobatan teh kuari kurang tinggal tobatan Gusti sugan abdi mah kadorakan kitu teh urang isi nama dorakan malulu atau tinggal istighfaran teh kuari sugan begitu urang maut husnul khotimah begitu diasupkeun kana liang lahat eta tanda tengah gencet ka urang. Nauzubillah maka. Ibaratna bisa bahati bi bahri ahmari misli dami diibaratkeun tah ibaratna ngojai dina lautan beureum anu diumpamakeun kana getih. Insyaallah jaga hareutina begitu maut dimulai diasupkeun kana liang lahat sampikeun ka yaumil kiamah ngan engke jagana di yaumil kiamah bakal ngojai dina lautan beureum anu diumpamakeun kana getih naudzubillah summa naudzubillah. Allah cek orang teh khawatir bisi narajang ka urang bisi. Laju sanggeus ngojai apakah ala kadar ge ngojai bae wa annahu yalqamul hijarah di samping ngojai urang bakal dibaradogan ku batu. Geus mah ngojai dina perumpamaan ibaratkeun kana getih
parijeng dibaledogan ku malaikat kunaon ku batu batuna di mana menang ngangkat menang nyandak tina neraka jahan sedegen sakali mantek eta jadi murutul tah sakabeh anggota badan urang teh bakal murutul para roboh tenaga tina tiap sandi naudzubillah begitu kembali pantek deui morotol selama masih kene dosa orang aya kene itu jeung kitu ya Allah kalau dikhawatirkan tanu eta jadi disisir tenaga kita gue lama ulama ulama hajaron sabahabi di mana kala dipantek ku batu maka sabahabi ya artinya begitu dipantek bakal ngajerit kan ku saking ngerosana dipantek ngajerit ku saking ngajeritna sehingga morotol tas sakabeh anggota badan urang engke lamun umpamana geus ajur engke balik deui seperti semula pantek deui ajur deui pantek deui ajur deui terus sampaikeun ka geus kana dosa-dosa urang ya Allah jadi teureun-eureun berarti kena cuma ada pagiron Pak jadi cek urang teh geus begitu kembali pagiron Pak nanda cuma ada pagiron Pak haratina di samping eta dina sungutna barejeun keluar getih pantek ajur kembali deui barejeun tina sungutna teureun-eureun keluar getih apapun jenisna lamun bahasa kuari mah apapun dari hayalahna alasan tetap ketika seperti tadi mah sing ada lamun memang orang pernah ataupun orang eker tinggal tobatan ka Gusti Allah melalui jalan istighfar nu mana geus teuing burung urang mah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu eta bae kurang lazim mudah-mudahan sabab maca istighfar nu eta urang diampura Gusti Allah Subhanahu wa taala geus kitu bae urang mah urang mah tempatna ieu neraka mah Bayul kamu akhiru bahakada. Jadi sampaikan ke akhir tenaga hartina sampaikan ke akhir itu ya. Sampaikan ke habis dosa anu aya dina badan urang sampaikan habis lamun can habis seperti di pantek ajur barejeung kaluar getih teureun sungut terus gitu kan begitu habis kakarak eureun tah mantek kanana. Enggak dijahit, mungkin begitu dijahit kan ke disetempel dina tarangna. Nya mun memang umpamana aya rusuh padahal ti Gusti Allah imanna mawa begitu geus digodaikeun diangkat dipandieun dina sumur hayat ngan samemeh diasupkeun ka surga bakal disetempel heula tarangna. Disestempel heula langsung. Waqala Qutadah inna akilar riba yubalsu yaumal qiyamah majnunan bahkan saur Imam Qutadah mah jalma anu ngadahar barang riba yubalsu yaumal qiyamah majnunan engke begitu diudangkeun di alam kubur masing-masing jaga di yaumul qiyamah majnunan dina kayaan edan kuari mah meureun cager begitu lamun boga dosa anu eta dekat tobatan ulang di alam kubur masing-masing ke jaga dia kiamah dina kayaan edan naudzubillah subhanallah khawatir narajang kaula wal bakhilul ladzi la yubali min aina yajma'ul mala nu saterusna jalma anu dipika cinta ku iblis cek iblis dia nomor saterusna jalma pelit anu alladzi la yubali min aina yajmaul mala anu teu peduli ti mana ngumpulkeun duitna geus pokona mah geus mah ngumpulkeun duitna hasil tina menang nyogok hasil menang ngabohong hasil menang maling jeung sajabana
geus mah eta laju pelitna alabatana naon bororah di penten jutaan keur 100.000 jeung ke masjid jeung anu buararati eta jalma nu kitu teh dipikajin tak iblis. Artinya sakumaha hadis anu sejen teh Kangjeng al bakhilu ba'idun minan nas ba'idun minallah qaribun minan nar. Jalma anu pelit mah jauh jeung jalma jauh jeung rahmat Allah deukeut jeung ka neraka. Tos bae jalma pelit mah moal anu ngadeuketan teu aya bisa teh ieu. Pelit jasa padahal mah buka kerokan jasa ari ka batur daek nyong jeung ari nyana mah teu daekeun dicong. Kan aya nu kitu teh mun ngarokot teh mah tapi giliran boga batur beak. Wah, adanya bahasa orang mah kuari gitu tah. Ya Allah. Kan ibarat ngaranna. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma tala pamalan. Fi barron wala fi barron fi barrin wala bahrin illa biman izakati. Bahkan saur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyaritakeun dina hadisna ma tala pamalun. Jadi moal rusak harta anu aya di daratan maupun di lautan illa biman ijakati kecuali ruksakna harta anu aya di lautan jeung di daratan kusabab biman ijakat ketika jadi zakat. Jadi zakatan mantap kuari musibah luar biasa angin kualalan eureun pembogana celok ngazakat di atas boga zakatan teu hook sehingga angin lah diutus ku Gusti Allah angin topan jeung sajabana kadang-kadang anu biasa mah terkena ai giliran kana bararoga arubuh atuh kudu sadar urang teh ai tangkal kadu kude nu ari nu laleutik henteu arubuh ari nu urang nu kudu arubuh urang kudu sadar eta kadu hasil telok di zakatan beureun wae kudu mah kitu ya Allah ataupun teh kitu mah kadang-kadang imahna ngalab ku angin. Yok umpamana angin ari anu biasana mah teu rubuh aya giliran nu bararagus anu kakara kunang nyeniber. Aturangna meureun tinggal kitu we sadar sorangan. Nyatina awak-awak urang hartina Allah moal pati-pati mere uji mere balai jeung musibah ka awak urang lamun memang urang taat ka Gusti Allah. Ayana sabab tah berarti ayana sabab Allah mere ujian ke urang, mere musibah ke urang meureun aya dosa teu karasa. Aya dosa teu karasa. Wal saribul khamri mudminu alaiha. Nomor saterusna dalma anu dipika cinta ku kula cek iblis yakni dalma anu ngadawamkeun minum arak. Aya ucap peribahasa aing malah penting minum eta lalieur sirah. Besok minum, sore minum, pokokna mah kelengar bae henteu aing mah celok nu kitu mah ngan nyimeng doang mun basa kari mah. Kan ngeusep lang met mah cek urang teh aing mah minum arak mah henteu. Ngan eta doang tadi naro ke samet mah koeng ditempelkeun tapi mah unggal poe atuh pada sama sarwana berarti. Henteu ngan ku cubung doang diasupkeun ka neraka supaya lalieur sirah atuh saroba bro. Kadu. Ketika orang ngadawamkeun kana hal-hal model karari itu eta jalma nu diberikan cinta ku iblis. Ruya Rasulullah alaihi wasallam man sariba khamron kharaja nurul imani min jawfihi sawerkang jeung Rasulullah bahwa jalma anu nginum kana arak mah kharaja nurul iman engke bakal keluar cahaya iman anu aya dina awakna. Di samping keluar tah cahaya iman mina jawfi dina awakna dina harti sakumaha hebatna jalma iman ketika teu wani nginum kana arak ngajajal nyoba lamun bahasa kuari mah engke bakal keluar cahaya iman dina jero hatena ketika geus keluar tah
cahaya iman geus anggeus ka ditu bahaya. Ya bisi be urang ngaranna ge baheula nu di Jakarta meureun pernah bisi teh ya, bisi pernah ngasaan ka negara itu. Tinggal aing keur waktu digolodog mun masuk baheula meureun geus sajawan pernah aing ngasaan kanu kitu tah tinggal tobatan bae kuari. Ya Allah. Ya tah maka tekan Rasul adalah carita abdina partarosan Kangjeng Rasul ka iblis 10 golongan manusia anu dipika cinta ku iblis eta mah tamsil ka urang ngan bisi narajang ka urang atuh tinggal urang seurkeun maca istighfar nu mana bae istighfar mah arek nu pendek la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin tengah penting atuh mangga baengan utama nama eta di aosna sabada jadi sholat sunnah disebut sholat sunnah fajar sholat sunnah fajar ataupun sholat sunnah subuh dalik pada diuk jadi ngedengeun tah sakedeung terus maca Allahumma rabb jibril wa mikail wa yusra ila wazra ila ajirni minan nar dalik dan maca eta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin utama nama 40 kali eta mah bab keutamaan cek urang teh bening aing subuhna geus 6:30 kumaha lamun 6:30 apakah ngalakeun bab sunah bapen ngodog ulah waka-waka gampang sunah atuh gara kodoh kalau bisi gitu ieu mah bab keutamaan utama nama la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin beres urang sunah salat sunah fajar lamun memang orang teu tiasa jung silahkan tiap waktu ge hade bae anu penting intina urang sadayana mudah-mudahan orang dipasian hidayah terus bi Gusti Allah Subhanahu wa taala sakebe kirang langkung lanjutkeun ya punten Allah ya ajma'in assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wala quwwata illa billah. Para jamaah posan usbuhnya mulia sadayana selalu Allah terus selalu tambah kemuliaan kepada salam ulang Allah karena Allah Subhanahu wa taala dugi kana tekir tepana eureun maparinan kenikmatan kaurang sadayana sehingga atas curahan nikmat tersebut dina sampayana pisan urang tiasa diungkulung engkau bahwa melaksanakan kewajiban orang selaku umat muslim yakni kewajiban salat kedua kalinya sholawat dan salam ya selalu dilimpahkan ke orang sadayana wastana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khusus kamentana keluargana sahabat tegakantun ka urang sadayana Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Beres urang mungkinkeun pengaosan tadi. In kuring dina hal ieu ala kadar bade maparkan tentang masalah akidah. Ahli sunnah wal jamaah disebut ilmu tauhid akidah anu 50 ya.
anu berdasarkan Imam Maturidi sareng Imam Hari. Salian tina Imam Maturidi jeung Imam Hari eta teh keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Lamun dina bab akidah, lamun dina bab fikihna keluar tina koridor opat madhab tersebut tak eta ngaranna keluar tina ahli sunnah wal jamaah. Lain madhab Hambali, lain madhab Maliki, lain madhab Hanafi, lain madhab Syafi'i, berarti eta henteu kasebut ahli sunnah wal jamaah. Anu kasebut ahli sunnah wal jamaah anu berpatokan ka salah satu madhab anu opat. Nu mana bae madhab nama sekalipun henteu maca doa kunut tetap ari madhab Hambali mah terjadi masalah. Karena madhab Hambali eta termasuk salah satu guru Imam Syafi'i dina salat subuh henteu nganggo doa kunut terjadi masalah. Ulah dipermasalahkeun bahwa teu maca doa kunut jamaah Muhammadiyah. Ulah kitu nya. Tetap dina masalah patokan madhab eta henteu jadi masalah. Penting bermadhab nu mana bae ge cara ngalaulina, cara salatna, sareng cara ibadah-ibadah anu sanesna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nyambung teraskeun masalah sifat anu wajib di Allah anu nomor katilu. Tegasna wajib cek akal. Allah kasifatan ku sifat baqo. Tegasna wajib langgeng ayana Allah. Moal katarajang atau henteu katarajang kudu ngaran rusak. Eta ngaranna baqo. Dalilna cek nakal. Nakal eta cek ayat Al-Qur'an dauhan Allah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram eta dalil sifat baqo nuduhkeun bahwa cek akal wajib Allah Subhanahu wa taala kasifatan ku sifat baqo artina langgeng Allah Subhanahu wa taala. Adapun langgeng terbagi aya langgengnya langgeng anu anyar langgeng makhluk aya langgengna langgeng dat Allah. Aya langgeng makhluk mah seperti Allah nyiptakeun surga. Dimulai Allah nyiptakeun surga langgeng surga teh batasan. Allah nyiptakeun raka teh langgeng teh batasan deui sarua. Penghuni surga oge penghuni neraka langgeng dina surga oge atawa langgeng dina neraka. Eta teh lain berarti teu narima kana rusak. Tetep narima kana rusak ngan teu dirusak ku Allah, dilanggengkeun ku Allah. Nah, metapan kamari teh dicaritakeun Allah nyiptakeun makhluk teh sabaraha macem. Aya Allah nyiptakeun makhluk pertama dimulai Allah nyiptakeun makhluk diciptakeun ku Allah di eueuh aya sampekeun ka aya di aya dieuweuhkeun sahebeulna moal kudu aya deui. Doang naon contona alam dunia Allah nyiptakeun alam dunia di awalna eueuh teu aya alam dunia teh aya tos kitu diancur ku Allah dieuweuhkeun eueuh sahebeul-hebeulna moal aya alam dunia kayak jaga. Anu kadua Allah nyiptakeun makhluk tina eueuh kana aya kana eueuh kana aya ya. Doang kumaha? Doang nyiptakeun urang meureun nya alam manusia. Allah nyiptakeun urang teh tina eueuh kana aya, kana eueuh kana aya sahebeul-hebeulna. Nomor 3 Allah nyiptakeun tina eueuh kana aya langgeng sahebeul-hebeulna. Doang nyiptakeun surga, neraka, aras jeung sajabana. Aya nyiptakeun Allah Subhanahu wa taala kana makhluk tina eueuh kana aya, kana eueuh kana aya, kana eueuh sahebeul-hebeulna.
dong Allah ciptakeun misalnya satu hewan anu pernah dianiaya ku urang, anu pernah diadukeun ku urang. Allah nyiptakeun misalnya embe nu pernah kurang diadukeun tina eueuh pan embe teh ciptakeun kana aya, tina aya eueuh paeh teh ngaranna, tina aya kan aya deui embe ke jaga di akhirat embe pernah diadukeun, kebon pernah diadukeun, manuk pernah diadukeun. Cipta aya deui, sanggeus aya deui tah dirinya mah kisos palaspati heula. Pek hewan anjeun nu pernah diadukeun ku saha geura ngadukeun heula. Lamun kotok pernah diadukeun kotok sanu ngadukeun kotok geura adukeun heula ku anjeun nu pernah ngadukeun anjeun. Ah eta mah kisos eta mah. Ya. Manuk sarua. Kebo sarua, naon bae embe sarua nu pernah diadukeun. Diayakeun. Sanggeusna ngadukeun eta embe jeung kana jalma tukang ngadukeunana, sakarak cek Allah kunu turoban jadilah anjeun tanu hancurnya. Jadi teu aya kakarak. Tak sawana macam. Tah di dieu sifat bako teh termasuk salah satu sifat naon? Sifat bako teh termasuk salah satu sifat salbiah. Karena dina sifat 20 eta pannya kabagi opat. Nafsiyah, salbiah, ma'ani, maknawiyah. Tah sifat bako termasuk salah satu sifat salbiah anu nomor kadua. Kahiji sifat kidam, anu kadua sifat bako dingaranan sifatna sifat salbiah. Artina sifat salbiah eta ngaleungitkeun perkara anu teu pantes diucapkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Sampai iraha ayana Allah, akhirna Allah. Teu pantes pan kitu. Mata Allah teh kasifatan ku sifat bako. Langgeng Allah mah. Sifat bako eta ngaleungitkeun perkara anu teu pantes kaya apabila si mamat misalnya nyakeun langgeng Allah sampai iraha batas akhirna Allah. Tah ngaleungitkeun ucapan kitu mata timbullah sifat bako pikeun memperkuat ya, pikeun memperkuat ucapan anu teu layak ka Allah anu teu pantes diucapkeun ka Allah sampai iraha ujungna Allah akhirna Allah daya. Naon tak kemarin tanya. Kalau wujudnya, naon? Kemarin teh. Hah? Apa? 8 hiji. Boleh? Gimana tuh? Summa yutlabul burhanu ala wujubi qidamihi an ala wujubi qidamiha wa baqaiha. Saterusna nya dipenta dalilna atas wajib nuduhkeun qidamna sifat nafsiyah jeung sifat baqona nafsiyah. Tadi teh qidam jeung sifat baqon artina qidam Allah teh ya diheula tanpa aya awalan. Matak dalilna wal awwalu wal akhiru Allah teh dan anu awalna tanpa aya permulaan. Bakokna Allah, langgengna Allah Subhanahu wa taala akhirna tanpa aya ujungan alias kekal ya. Ngan wasyadda qaumun ya. Wasyadda qaum nentang kaum ya. Sebagian kaum faqalu mangka kaum teh nyarita kieu kaum anu nentang cek kaum teh innal qidama wal baqa'a sifatani maujudatani takumani bidzati kal ilmi wal qudrati.
yen sanyana sifat kidamna Allah jeung sifat bakonna Allah mangrupakeun dua sifat anu aya anu jumeneng dina datna Allah Subhanahu wa taala percis doang sifat ilmu jeung sifat kudrat bae dina datna Allah Subhanahu wa taala teh Allah kasifatan ku sifat ilmu kuninga Allah Subhanahu wa taala jeung sifat kudrat kawasa Allah Subhanahu wa taala eta seperti kitu ceuk sebagian kaum nya cepet ngan ceuk sebagian ulama deui atuh henteu kitu masalah sifat kidam jeung bako atuh kidam mah kidam bako mah bako nya beda jeung masalah kidam jeung bako mah beda jeung masalah sifat ilmu jeung sifat kudrat. Naon sebabna ari ilmu mah kaasupna kana sifat ma'ani kena kudrat mah kaasup sifat ma'ani sedengkeun sifat kidam jeung sifat bako mah kaasup kana sifat salbiah artina ngaleungitkeun perkara anu teu pantes diucapkeun ka Allah Subhanahu wa taala ke ditentangna ku sifat kidam jeung sifat bako tiraha ayana Allah cek mentak jawabanna sifat kidam heula Allah Subhanahu wa taala tanpa aya permulaana mentak teu pantes ka Allah ngomongkeun tiraha ayana Allah heulana Allah ya. Akhirna kitu deui tiraha ujungna Allah bako langgeng daya mentak disifat dan disepak ku sifat bako dileungitkeun ku sifat bako bikin hal-hal anu teu masuk akal nalika ditanyakeun macam kitu. Wala yakhfa dha'fuhu li'annahu yalzamu alaihi ayyakuna qadimaini aidon bikidamin akhara maujudun wa baqiyaini aidon bibaqain akharon maujudun teu samar deui lemahna ucapan tadi teh anu mana cek kaum tadi teh bahwa kidam jeung sifat baqo teh dua sifat anu aya anu jumeneng dina zat Allah percis doang sifat ilmu jeung sifat kudratna Allah tah ucapan macam kitu teh lemah dianggapna. Naon sebabna? Li'annahu karena kenyataan macam tadi anu nyebutkeun bahwa bako jeung kidam dua sifat anu aya anu jumeneng datna anu seperti sifat ilmu jeung sifat kudrat netepkeun bahwa keayaan dua sifat tersebut adalah qadimaini nya kidam saduana seperti kidamna anu sejen anu aya jeung langgengna saduana anu aya anu sejena deui jadi pada aya-ayana tak bisa disebutkeun antara sifat ilmu jeung sifat kudratna teu bisa disarwakeun jeung sifat kidam jeung sifat baqo sebab ilmu jeung kudratna adalah sifatna sifat ma'ani lain sifat salbiah sedangkan sifat salbiah jeung sifat ma'ani eta beda ya beda ari sifat salbiah mah pikeun ngaleungitkeun perkara anu teu pantes diucapkeun ka Allah Subhanahu wa taala ari sifat ma'ani mah tetepkeun perkara anu wajib ceuk akal Allah teh kasifatanana ya wajib kasifatan Allah teh ilmu kuninga wajib Allah teh kasifatan ku sifat kudrat kitu teh nya saking netepkeunana salbiah mah tadi ngaleungitkeun perkara anu teu pantes ayana di Allah Subhanahu wa taala ya Allah lieur ngomongkeunna geus cek ulama summa yantakilul kalamu ila hadal qidamil akhar wa hadal baqaul akhar nya mangka pindah omongan kana
ieu sifat kidam anu sejen jeung sifat bako anu sejen engkena timbullah nya ma yal jamu fil awalaini timbullah perkara anu mesti artina teu beunang teu dina pada awal saduana jeung tasalsul artina tasalsul eta berantai-rantai teu eureun ieu ceuk ieu kidam ieu heula ieu kidam ieu heula ieu kidamna ke teu eureun kitu nya tasalsul eta berantai-rantai lamun sakira-kira mah ieu jeung si ieu pintaran si ieu jeung ieu pintaran si ieu sampai teh ujungna kitu eta ngaranna berantai-rantai ieu jeung si ieu heula si ieu jeung si ieu heula si ieu ieu jeung ieu si ieu jeung si ieu heula si ieu terus na si ieu bae eta teh ujungan ke timbulna kitu. Wan apu min hadal qaulin dan qauli min pirokin jeung leuwih lemahna tina ucapan ieu teh ucapan tina pirang-pirang kelompok anu teu sesuai akidahna jeung akidah ahli sunnah wal jamaah. Mata cek ulama al qidamu salabiyun wal baqa'u wujudiyun wal haqqul ladzi alaihi al muhaqqiquna annahuma sifatani salbiyatani ay kullun minhuma ibaratun an salabi maknan la yaliku bihi ta'ala wa laysa lahuma maknan mawjudun fil khariji anid dihni. Tak cek ulama ari kidam adalah salabi ngilangkeun perkara anu teu pantesna ya Allah ari bako sifat wujudi anu aya sedangkan anu benerna ulama muhaqqiqun ulama ahli tahqiq ulama anu berpegang teguh kana dalil jeung argumentasi nu sejenna bahwa sifat kidam jeung sifat bako eta adalah sifatani salbiyatani dua sifat anu ngilangkeun kana perkara nu teu pantes ayana di Allah Subhanahu wa taala. Tegasna saduana tina sifat tersebut adalah ibaratun an salabi maknan nya la yaliku bihi ta'ala nya hiji contoh tina ngaleungitkeun pengertiana an salabi maknan tina ngaleungitkeun pengertianana la yaliku bihi ta'ala anu teu pantes diucapkeun ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Geus walaysa lahum maknan mawjudun fil kharij anid dihni daya pikeun dua sifat tersebut pengertian anu aya anu secara nyata dina hate teu katempo gambaranna ya. Kan kitu be wajib diyakini wajib dipercaya ku urang sadayana bahwa Allah teh kasifatan ku sifat bako nya tadi teh geus tadi teh pikeun candakeun urang nya lamun urang nguji hitungan tina sifat wujud kidam bako berarti bako teh kawujina sifat nomor katilu lamun urang ngujina tina sifat salbiyah bako eta termasuk sifat nomor kadua gitu bae lamun urang wujud kidam bako lamun hitungan tidinya ngujina bako teh termasuk nomor katiluna lamun ngujina tina sifat salbiyah bahwa sifat bako teh termasuk sifat anu nomor kadua sabada sifat kidam bako nya berarti bako teh aditia nomor kaduana artina sifat salbiyah anu sifat tadi tiap supaya lebih jelas sifat anu wajib cek akal nu nomor katilu ya tina ngitung tina wujud sifat anu wajib cek akal anu nomor katilu Allah teh kasifatan ku sifat bako artina Allah teh langgeng tanpa aya ujungan lamun dibawa bagian anak ke bagian anak sifat salbiyah ngaleungitkeun perkara anu teu pantes diucapkeun ka Allah Subhanahu wa taala iraha ujungna Allah jawab ku sifat bako Allah teh langgeng
langgengna tanpa aya ujungan dalilna Allah ngadauh wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram wa mukhalafatuhu ta'ala fil hawadis wallahu alam. Karupina pengawasan bab akidah cekap sakitu heula insyaallah bersambung deui